Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Ulah sok dipusingkeun, da kabeh geus ditakdirkeun. Mun memang bagean anjeun, pasti datangna ka anjeun. Kitab Al-Qur'an nu agung nyaangan jalmi nu luhung, nyarios Allah nu agung, rizki kabehan ditanggung. Teu aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup, anging rizkina dicukup ku Allah saumur hirup. Sing didokana bagian da eta teh kawajiban, ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagian. Ulah sok dipupusingkeun, kabeh atos ditakdirkeun. Jodoh pati bagja anjeun, kabeh atos ditangtukeun. Ulah sok mikiran anjeun, kana nu tos diseratkeun. Ka Allah ngadoa anjeun, anu sae pikeun anjeun. Ulah sok dipakasedih, naon anu nyieun sedih. Memangna eta ge perih, supados anjeun teh merdih. Bahem ku anjeun kaperih, sumputkeun eta kasedih. Segala nu nyieun perih, aya ubar anu mati. Moal aya tina ubar, iwal ti tawakal sobar. Allah anu masihan janglar, ka hambana ku kasamar. Sobaran eta kanyeri anu aya dina ati, pasrahkeun kabeh ka Gusti, ka Allah nu Maha Suci. Anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu pisedieun. Anjeun sing bisa nempokeun
naon anu pibungahan. Sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala, eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa. Naon nu tos dialaman eta janten pelajaran kangge urang supados henteu nyalahan. Eta kabeh teh bagian perjalanan kahirupan, sangkan hirup pengalaman tiasa nganasehatan. Ulah sogaro reng sangka kana takdir ti Gustina, kudu sing aralu sangka kana kodo jeung kadarna. Moal ayana masalah lamun henteu aya hikmah, moal ayana ujian pasti aya kabagjaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Ulah sok dipusingkeun da kabeh geus ditakdirkeun. Mun memang bagean anjeun pasti datangna ka anjeun. Kitab Al-Qur'an nu agung nyaangan jalmi nu luhung, nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Teu aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup, angin rizkina dicukup ku Allah saumur hirup. Sing ridho kana bagian da eta teh kawajiban. Ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.